Saprak nikah jadi berdamai jeung perkecapan. Tuh ieu gerek masak tempe nganggo kulit di kecap. Nya da kapungkur mah abi mah paling anti kanu perkecapan teh da geuningan kitu rasana amis da abi mah resepna anu gurih-gurih sareng lada pasakan atana pituangeun teh. Keur gadis mah pamisi mamah masak teh sok request ali di kecapan. Masak mie goreng oge abi mah misahkeun saacan di kecapan teh kanggo abi. Cik mang nasi goreng oge dugi ka ngahulang pas abi request teh kenging nganggo kecap teh teteh cenah henteu lepas. Ari pek teh nikah ngengingkeun caroge anu pecinta kecap. Sagala tuang teh nganggo kecap, nyeplok endog ngagoreng tahu di kecapan, masak tahu bubuk oge dituang nate sareng kecap, masak capcay oge di kecapan guys. Matak abi mah masak teh sering nate nu di kecapan wae persemuran perbaceman. Da geuningan hoream kedah masak 2 menu mah kanggo caroge kanggo abi meureunan masing-masing asa teu jabade teh aya waktu atuh geuningan ari gaduh bocil mah kudu masak 2 menu teh lila rariweuh. Matak abi we nu menyesuaikan sareng lidah caroge. Tuh bari curhat teh tos asak we geuningan ieu teh kantun tutupnya guys keun we cai nasina surut. Saat can ngeusian patuangan urang paraban heula ieu anak-anak meh jongjon da geuningan ari can di paraban teh meni sok gararane sok nyararatu sing wareg pek geura gede sing geula urang tarima kadunungan teh pokona mah sing geura jadi duit tah maneh oge awas ulangan ngahamurkeun hungkul parab. Ieu teh nu ngukut nama da si Aa geuningan ngan wayahna we abi kudu keur samaraban da si Aa mah angkat damelna subuh keneh da tebih teh ya. Jadi mun damel pagi mah tara kaburu purab parab heula nya wayahna we ieu geuningan ku neneng tos beres marab anak-anak ayeuna waktuna ngeusian beuteung. Alah menik capek geuningannya naik turun bangku teh da boga awak teh penek atuh jadi we gantung-gantungkeun manuk teh kudu naik turun bangku uyuhan bangku na kuateun oge.